Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng sim kuring Cing Adnan salaku tukang ngadongeng dina ieu gelaran dongeng Sunda carios enggal anu ninca kana seri kadua nyata kalawan mantun cariosna jejer awi pasaran anyar rekaan Cing Adnan. Nanging sate acana urang ngawitan sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para mitra kaum dangu anu kantos subscribe, like, sareng komen oge malihan kantos kersa ngabagikeun ieu dongeng rekan enggal sim kuring. Pamugi kasayanana sim kawales nu langkung sae mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Sareng teu kirang-kirang sim kuring oge nyuhun dihapunten sok manawi kirang merenah dina mawakeun ieu dongeng. Aya paribasa loba undak usuk bahasa anu teu acan laras atanapi sok aya oge nyebatkeun kasamianana boh dina nami tempat gelar sareng sajabina para mitra. Numawi da ieu mangan saukur carita fiksi nyaeta etang-etang hiburan kangge maturan sepi dina wayahna urang istirahat. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan wae ieu dongeng teh kalawan mantun cariosna jejer awi pasaran anyar dina seri kadua. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, urang lajengkeun deui antawis obrolanana Ijang sareng Nirutmi anu kongsi kapegat dina seri kahiji kamari. Kumaha eta tema dupi Ijang asa palai pisan enggal ngadangu pisarateunana mak. Walon Ijang dina rasa penasaranana pikeun hoyong saenggalna tiasa terang kana syaratna pikeun ngengingkeun eta jejer sapertos akina anu tos maot para mitra. Janten kieu eta teh Jang, urang kedah neangan budak parawan anu leres-leres parawan nya anu maotna dipeutingan jumaah kaliwon kalawan maotna ge teu mantun panyawat atanapi rupihal balai ka dirina. Istuning eta maotna teh teu aya kakaitan sabab jeung musababna kana kamusibahan oge. Salian eta urang oge kedah mastikeun nah eta mayit teh dibantun ka makam teh ngangge pasaran anu didamel ku kaluargina atanapi henteu. Sabab dina syarat ieu mah tiasa diangge teh nyaeta mun aya pasaran anu didamel ku kaluargina nyaeta anu diarahna teh awina. Tapi upami ngangge pasaran umuman teu tiasa eta teh kasep. Tembal Nirutmi ngawitan ngabejakeun syarat utami kasih Ijang dina anu leres-leres ngaregepkeunana para mitra. Teras eta awina langsung dicandak wae atanapi kumaha mak? Sanes kitu kasep. Sanes kitu. Dina mangsa harita dikuburkeun eta mayit teh urang pas peutinganana kudu sare nyaeta dina urut pasaranana. Da biasana mah pasaran mun urut mawa eta mayit sok dikurebkeun kitunya kana kuburanana atanapi aya oge nu diteundeun di mana kitu tah. Urang teh kudu neangan mun nya lain dikurebkeun di kuburanana teh di mana eta ayana. Tah engkena teh urang teh sare di luhureun pasaran eta di pinggir kuburanana anu anyar. Nirutmi tembal enggal ngawaler kana ngalereskeun panebakna Ijang dina perkawis pasaran tadi para mitra. Dupi sabaraha peuting mak urang teh kedah sare di kuburanana nyaeta nyarean pasaran urut si mayit eta teh. Ijang tembal enggal tarosan dupi da hoyong terang salaresna kedah sabaraha beutingna kantenan dirina nu lamun leres bade ngalakonan eta syarat teh para mitra.
Nepikeun dina hiji peuting eta si mayit teh tinimuan Ijang. Tiasa diajak ngobrol karena naon tujuan Ijang izin menta awina pikeun dijadikeun jeujeur anu mustajab. Jelasna Ni Rutmi pungkas kana patarosan Ijang dina wates waktos anu kedah diantina para mitra. Duh, mak geuningan keung atuh. Ulah deui eta ditimuan ku mayit mak. Dina sarena di makam ge da geus keung komo bari sare di luhur pasaran kitu mak. Tembal Ijang dina ngararasa sieun geus kabayang pisan dina alam pikirna para mitra. Nya memang kitu Kasep, kapungkur aki maneh mah kitu, nepikeun ka 3 poena ditimuan ku eta mayit. Kocap Ni Rutmi nyaritakeun tapak lalakon akina Ijang baheula para mitra. Eta saur aki kumaha wujud mayitna mah, naha geulis atanapi kumaha mah. Panasaran Ijang kunaros enggal saking kupalai terangna kana jirim nu ngawujud dina basa nimuan ka akina para mitra. Hus, geulis kumaha ari maneh teh Kasep? Ngaranna mayit atuh Jang. Saukur kumaha sih mun ditimuan ku mayit? Ye. Ieu mah saur aki maneh. Ngarupikeun anak teh pocong nu masih boehan keneh Jang. Kegambaran tina wujud mayit anu can lawas dipendem. Tembal Ni Rutmi ka Ijang nu beuki nambah ka keung di peuting harita para mitra. Duh mak, Ijang janten keung geuningan mak. Jadi leutik kawane nu satadina palai pisan ari tos ngadangu kieu mah mak. Walon Ijang dina ngakuan diri nu pinuh keung, ngadangu riwayat lalakon akina tadi para mitra. Nya kitu Kasep. Da aki maneh maka sohor wanteranana matakna oge pilempaheun kana kocap kamisterian mah dijajahan wae nepi ka buktos. Bujeng atuh Ijang anu ngadangu ieu mah oge anu nyaritakeunana sami keungna Kasep. Ni Rutmi balakarasa nu sami ngaraos keung dina nyaritakeunana para mitra. Ari sugan teh emak mah teu keung sapertos Ijang mah, si horeng mah ge sami keung nya. Waler Ijang ngaluyukeun seuri, peda ngarasa teu kaduga yen ninina oge sami keungna para mitra. Sanes kitu Ijang, sabab ku keungna mah kieu saur aki maneh teh. Di mana aki maneh dek mancing pasti si pocong teh nampakeun diri. Nungan saukur katinggal ku aki maneh hungkul eta oge. Di mana nampakeunana eta pocong, nya eta nuduhkeun ye di dieu ye cina mun bade nguseup laukna loba. Tah kitu Jang saurna teh, janten dipastikeun si eta pocong teh ngupuntit we. Kanu geus diwidian nyepeng kana jejer tina awi urut pasaranana mun bade angkat-angkatan nguseup teh Jang mantak sok engingna loba. Da kitu kaleuwihanana tina eta jejer teh janten sapertos aya nu nuntun. Jelasna Ni Rutmi nuturkeun alesan tiasa keungna dina basa nyarita harita para mitra. Aduh mak, geuningan keung teuing nya. Ngan kumaha akinya wanteran kitu teu keung sugan aki mama. Ijang naros kurasa manah nu penasaran tina riwayat akina nu asa teu manggih keung para mitra. Tong ditaros Kasep aki maneh mah. Jang, memang geus tiba heulana oge kuat lalakon perkawis ilmu mah. Loba tirakat jeung ngawirid ari aki maneh teh. Matakna wajar ari pribadina geus siap pikeun nampi resiko anu dilakonanana. Tah kitu riwayat aki maneh mah. Pungkas Ni Rutmi dina ngulas riwayat akina Ijang anu tos almarhum para mitra. Jang, teu karaos oge geuningannya. Ieu parantos peuting panon mah oge asa sepet kieu dirarasana teh. Tos teu kiat deui maturan Ijang. Ieu teh mah aduh ngantuk kieu geuning Jang. Ni Rutmi balaka ucap dina ngaraosna tunduh di peuting harita ka Ijang nu memang salaresna masih loba perkawis anu ngajantenkeun patarosan dina palai terangna perkawis jejer akina para mitra. Oh, nya mangga mak, sok mama kulem we heula. Ijang mah dacan ngaraos tunduh mak, panginten bade ngadamel cinte heula Ijang mama. Walon Ijang ka Ni Rutmi nu harita eta Ni Rutmi mah langsung cengkat tina diukna. Tur ka kamarna pikeun kulem da memang ngaraos tos tunduh teu kapalang pisan para mitra.
mitra kaum dangu. Ijang harita masih can kulem. Ditinyuhna cinte nu teu pati amis pikeun ngabaturan rasa dina anu teu acan tiasa kulem. Da memang geus biasa. Ijang mah jam 10 peuting oge teu acan kulem. Malihan sok sanaus gogoleran dina kamarna oge kulem namah tiasa jam 12 kaluhur para mitra. Sora jangkrik beuki kadang. Sakapeung ngaheak sora angin nu nembag ka bilik bumi. Rumasa rompok nirut mimah madep ka sawahan lembur. Di peuting harita Ijang muru kaluar. Cintehna dibantun ka amben hareup. Jurut anjeunna diuk neuteup ka langit nu memang kaleresan wulan di peuting harita bengras nyacas cahayana. Panona sakapeung neuteup ka jauhna tepian pandang. Katingal lampu-lampu di lembur sejen ngahias waas dina cicingna Ijang anu nuju diuk nyorangan. Dipikir-pikir memang salaresna kataji pisan paling ngagaduhan jejer kawas naon anu dicaritakeun emak tadi. Tapi urang mah kumahanya masih teu wanter pikeun ngaluyuan syarat sapertos anu dicarioskeun emak tadi duh. Gunem hate Ijang ngarandapan rasa sungsang baluung pikirna dina perkawis mika hoyong ngagaduhanana jejer sapertos akina para mitra. Hatena mangmang dina kabingung nu teu manggih hareupan antawis hayang jeung teu wanina dina ngalakonan syarat. Nu antupna saukur bisa cicing bingung dina kaayaan harita eta Ijang para mitra. Teu lami para mitra, si Jaka tara-tara ti sasari ngaliwat ka hareup bumina Ijang. Da salaresna memang si Jaka teh ngahajan niatna mah bade ameng peuting ka Ijang. Jang, can sare maneh? Taros Jaka ti kajauhan nu memang katenger ku Ijang oge memang Jaka nu datang di peuting harita. Acan Jak, aya naon Jak? Sinarieun maneh peuting kieu ka imah uing. Biasana ge tara euy. Walere Ijang ka Jaka nu harita Jaka tos digigireunana para mitra. Ih, memang aja Jang. Uing ka dieu teh. Tadina mah sugan maneh teh teu aya di hareup. Nya urang mah hitung-hitung ngaliwat we mun nya maneh teu aya di hareup teh. Da isin rek ketok-ketokna, isin ka maneh. Tembalna Jaka bari nyuruput ka cinteh si Ijang nu memang masih kere panas. Ih, kaleresan urang can tiasa sare Jak. Tadi teh geus dahar, tur panjang lebar urang teh ngobrol. Riwayat aki uing sareng emak teh. Lantaran can bisa sare nya urang nyieun cinteh we. Da sangaja memang bade diuk di hareup. Kaleresan maneh ka dieu Jak. Kocap Ijang bari gagantian nyuruput cintehna. Kitu deui si Jaka anu bari lajeng jumarita dina maksad tatamuna ka Ijang para mitra. Jang, urang teh kenging wartos ye ti dulur bapa Jang. Tadi bada isah. Aya dulur bapa amang ka bumi. Anjeunna ngawartosan. Nyaeta saurna teh di kota bakal aya kompetisi nguseup Jang. Si Jaka ngawartosan beja ka Ijang harita para mitra nu dikengingkeun tina nyolong dengena ti tamu anu tos amang karompokna. Jak, kompetisi teh naon Jak? Uing teu pati ngerti euy. Taros Ijang dina harita ka Jaka anu teu ngarti kana naon anu didanguna ti si Jaka teh para mitra. Lain teu pati ngarti maneh mah. Memang teu ngarti maneh Jang. Ya, ari kompetisi teh lomba Jang. Tah, lombana teh kaleresan lomba nguseup. Sanu tiasa menangkeun lauk panggedena eta nu bakal janten juara. Hadiahna teh lumayan Jang. Juara kahiji saurna teh duit cargeun mobil. Juara 2 duit cargeun motor. Juara 3 duit cargeun sapeda. Nya eta teh sapeda kota Jang, kitu-kitu ge. Waler si Jaka ngajelaskeun ka Ijang bari ku pinu semangat. Anu katingal paham ayeuna mah da dina ngadangukeun jelasna dina panjelasan Jaka ka dirina para mitra. Oh, lomba Jak. Eta hadiahna meuning nya kitu Jak. Set, mun kenging janten juara kahiji asa teu ngimpi-ngimpi acan atunya meunangkeun duit loba. Mun urang mah boga duit sakitu, dek ngadamel imah heula Jak kangge urang sareng emak.
kesana keur modal usaha. Kocap Ijang geus ngabayangkeun dirina mun anjeunna meunang milik tina eta hadiah para mitra. Jang, jujur we Jang nya. Urang teh hayang miluan ka ditu. Maksana mah bari ngajak maneh sugan maneh hayang ngilu tah kitu. Jelasna Jaka para mitra datang ka Ijang nu teu sanes ngajak bareng dina maksudna nu palai ngiri ngagabung kana eta lomba musik di kota. Wah, bener Jak, cocok pisan urang ge palai Jak. Sugan jeung suganya aya milik beugeun urang sadaya. Tembal Ijang ka Jaka bari ngajawab bungah dina nyatana para mitra. Jak, eta iraha lomba diayakeun teh Jak. Jeung deui aya biaya daftarna atanapi henteu eta teh Jak. Taros Ijang ka Jaka nurui pataros ku sajelentrena. Ari tadi saur dulur bapak urang mah antawi sasi payun tanggal akhiran Jang. Yang jelas nama keisukan urang cobian we atuh nya ngiring tumpangan ka Kang Jajang pan ka kota unggal beurang tah anterkeun palawija ka pasar Bumbung. Sakantenan nya urang etang-etang nanya ka kota we. Nya sapoe teuing mah Jang lah. Wayana tong useup heula. Walerna Jaka ka Ijang dina perkawis patarosanana bari umajak mastikeun kana leresna warta nu bade diayakeun sayembarang useup di kota Bumbung para mitra. Oh, kami kitu mah cocok lah Jak. Urang ge palai euy. Sasakali ulin ka kota palai terang. Da saurna di kota mah rame teu cara di lembur urangnya Jak. Sakantenan pastikeun ku urang naha leres gratis atanapi kedah mayarnya Jak. Pikeun urang ngiringan ka eta lomba teh. Kocap Ijang saluyu maksad jeung si Jaka nu ngajak isukan beurang ka kota numpang ka Mang Jajang mun bade nganterkeun palawija ka pasar Bumbung para mitra. Tah kitu Jang. Nya kieu ieu teh nya. Kulantaran ieu geus peuting urang bisi diteangan ku indung urang. Waena urang balik heula nya. Gampil ke beurang urang nyamper ka maneh mun bade angkat lah. Pan urang ka bumina. Ieu heula atuh Mang Jajang. Urang nyarios heula. Siap-siap we maneh mah isukan. Waena tong bakang useup tong ka mamana nya. Ke bisi urang nyamper maneh eueuh deui ah. Beja si Jaka bari harita paturai obrol nu dianggeusan ku mulangna Jaka ka bumina para mitra. Para mitra kaum dangu, simpena peuting harita beuki nganteur hawa nu tiris. Sakapeung mega hideu asa ngaliwat kabeng ras cahyana wulan nu keur melek lalak buleud di langitan para mitra. Nanging teu galeger teu oge aya kilat. Nu nandakeun saukuran mega hideung nu sakolebat ka bawah ku angin alam nu ngiring liwat. Si Ijang harita tos di kamar para mitra. Panona teu keneh bisa peureung dina pikiranana kahias lamunan endah nu aya patula talina dina hasilna engke janten jawara nu kenging sayembarang museup nu ngengingkeun juara kahiji. Rusras kabingahan nganterkeun seuri sorangan asa deukeut pangimpian nu palai tiasa ngawangunkeun imah kang eninina. Nya dina kaayaan kitu Ijang emut kacarita riwayat akina nu teu sanes da kaleresan aya patula talina dina ngeunaan naon anu dilamunanana, nu teu sanes ngeunaan jejer anu unggul pikeun ngengingkeun dina eta sayembarang museup para mitra. Duh, janten emut deui ka riwayat aki, tapi kumaha nya waktos anu mepet nah nya tiasa kangge nimukeun syarat mun diwanikeun pikeun ngalakonan neangan jejer tina pasaran anyar Parawan. Kumaha ieu teh? Jabaning kedah Jumaah Kaliwon
maot nage dipilih deui anu teu mantun aya balai. Tapi kuring ge ngarasakeun salasna mah dinamun bener-bener bade ngalakonan eta syarat teh kumaha aduh bingung kieu euy. Gunem Ijang dina romaos bingung nu ngalingkupan pamikiran anak para mitra. Ngarasa sesah nangtoskeun kaputusan nu kedah kumaha sanyana. Kulantaran kabingung ukur jadi angluhan pikir. Lami-lami si Ijang teu karasa nangkarakna teh harita lap ngalieu panona nu ditawis kulem dina peuting harita bari mawa parawasan bingung nu dipikiranana. Neng nong geuning eta para mitra. Hapunten nya dongengna kapegat neng nong heula. Insyaallah urang lajengkeun deui ieu dongeng teh dina seri katilu nya. Antosan wae seri katiluna dina ieu channel Encing Adnan Dongeng. Sakitu anu kapihatur dina peuting ayeuna. Nada pangapunten tina sabudaya kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.